Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi drama dalam bahasa Sunda. Pengertian drama teh salah siji wangun kesenian anu ngebrehkeun bubudeun jalma ku tingkah laku, ucap rengkak, tata peta anu bobodohan. Drama sok dipaenkeun di panggung. Drama ku M.A. Salmun digolongkeun kana kesenian Mindo Cipta atau Hardscaping. Maksudna lengkah kadua saenggeus ayana naskah drama. Selanjutnya, di Sunda mah drama dina lingkungan kasustraan teh kawilang barang anyar. Nu mimiti naratasna teh diwangun gending karesmen meunang nyusun R. Mahsyar, Angga Kusumadinata, R. Memet Hadi Prawira, M.A. Salmun, R. Jajatmaja jeung D. Surya Saputra. Selanjutnya, contoh-contoh nu kawengku seni drama atau teater di Sunda diantarana: pertama, aya gending karesmen, kedua sandiwara, ketiga longser, keempat langeun suara. Selanjutnya, aya unsur-unsur nu aya dina drama nyaeta aya 3. Hiji, babak dina drama biasana ditandan ku setting tempat. Hartina mun ganti setting eta tandana ganti babak. Kadua, aya adegan. Adegan mangrupa bagian babak biasana nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. Katilu, dialog atau paguneman. Dialog mangrupa bagian utama drama. Selanjutnya, 4. Pituduh teknis nyaeta pituduh laku lampah palaku sarta ngagambarkeun kaayaan dina carita. 5. Prolog. Prolog nyaeta bubuka panganteur kana isi drama. 6. Epilog. Epilog mangrupa panutup drama, isina biasa kacindekan atawa amanat. Henteu tiap drama aya epilog. 7. Solilokoi. Solilokoi mangrupa bagian carita eusian apaguneman nu dikendalkeun ku palaku ka dirinya sorangan. 8. Tema. Tema nyaeta puseur carita nu ngajiwaan sakabeh isi carita. 9. Galur carita. Galur nyaeta runtuyan kejadian dina drama. 10. Latar atau setting. Isina tempat, waktu, jeung suasana. 11. Pelaku nyaeta tokoh anu maenkeun dramana. 12. Amanat. Hal-hal nu direktepikeun ku pangarang mangrupa ajen-ajen moral. Sekian sakitu wae ti kelompok abdi. Mohon apabila aya nu kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.